Wios, wios, santai nyari jeung nu geulis mah. Jeung urang pulutus, urang sereng nyoda tinggal gerah. Salah sebelah. Yang gerak tutup itu sore. Ya, di mana wae kamu? Di mana Aya wae? we tadi oge. Baso moal. Moal wios. Tara sopan gitu. Mode santai aya nama wios. Tah kitu tong sorongot ka salah kita ku. Wios matakna mode santainya riosna. Teu kengeng ieu. Sebelah moal. Moal wios. Geuleuh geretek kitu biasana ge moal. Dia abi kan balanya ka toko parabot. Si anak teh jeung kasep deui. Abi teh nawar emer. Kumaha? Harga 10.000 jadi 3.000 ku abi teh. Laku. Wios cenah Kang teteh mah. Wios. Cing loba tuh balanyana. Nawar susodok. Hargana teh sabaraha? Hargana 10.000. Ku abi teh 5.000 we. Wios nah Kang teteh mah. Keur promo meureun. Banyak dina 10.000 jadi 5.000. Terus iya panyempal katel geuningan. Harga 5.000 sepasang cek abi teh 3.000 we sepasang. Wios cenah teteh, cenah meh langganan, cenah kitu meni meni santai, kalem teh. Kitu ya cenah Kang teteh mah kitu cenah. Lain sakalian sih ngoba balanyana. Malah mah abi teh can mayar da angsulan cenah. Wios cenah teh engke we cenah artosna cenah urang anterkeun we barang mah cenah. He kasep somea. Wios we. Nya. Banyak sih ngoba tuh. Ari ka itu geus gedeung. Ya. Tah kitu. Resep bieu abi melongkeun drama. Anu penjual dan pembeli meni somea. Wios meh pengkeng ditawar 3.000 ge. Wios we jeung wios. Teh rugi toko ge wios we wios. Ampun. Maruk abi teh melong. Hah? Ka pamajikan kitu teh, lain ka batur wios ka pamajikan sorongot siga soda. Kudu ramah tuh ai kamu. Ramah ka batur ka pamajikan teu ramah kitu kamu mah. Kebiasaan. Salah. Bae abi di someahan kuno kasep siga tadina carita. Bieu mah lain, urang teh kudu ngarayu anu dagang teh. Lain ngarayu eta mah. Lain ngarayu rugi bari can dibayar ka itu ka imahna kamu tadi sore cenah. Yang geura tutup mereka mana? Yah, jeung kontak WA-na tinggal dituliskeun naon ieu teh saha? Kamari si Erna ini saha deui eta ngaranna? Solehudin apa bikin da geulis tadi mah? Tong loba ieu ini. Kitu salah kita lieur tah pamajikan mah. Eueuh da somea-somea anak heran.